pangelanana teh nyunah rasul Bapak sunah rasul teh lain nyanung wae loba kene jalan Bapak kudu ngukur ka kujur ieu rasul mah geus puguh jeung adina jeung sajarah popana ieu jang dengekeun dina katerangan lalaki teh menang hiji menang dua menang tilu menang opat nah aing teh meunang tuluikeun kaituna dina katerangan lalaki menang dua menang tilu menang opat tapi kaituna aya tuluina lamun teu adil hiji ayeuna Bapak rek adil kumaha urusan harta kakayaan gablek entok di imah hiji eta ge eueuh huluan rek kumaha babagina adilna hirup korek-korek sok Bapak ayeuna sok bayangkeun ku Bapak si gareng nepi ka frustasi ayeuna unggah poe ngelem di parapatan naon itu Bapak jang ieu teh dititah ku indung si laing Allahu Akbar alasan maka jeung dititah ku indung ya indung si laing teh ditah dewek le indung si laing teh hayang aya batur di kasur naon hayang batur di kasur kumaha heuh indung si laing teh teu kuateun Allah Bapak teh hiper cek aing mun tong ngadaharan leunca akar jame dah kanan jadi kieu kabina-bina teuing kana korma ngora teh meuweuh aki-aki babarnyen ieu batur mah geus aki-aki teh wirid tahajud ieu mah hayu ngagaresan leunca ramuan Madura we hayo nah kumaha itu jame ngora dah kanan atawa meureun Bapak mah yang boga anak deui ti batur nu tiluan ge teh kaurus unggal lebaran pernah aing diberi baju hah unggal lebaran pernah teh si cepot diberi baju anyar pernah shopping ka mall kongguan rajeun bare kongguan jerona ranginang sok Pak sakira-kira pirupuheun mah ulah Pak ayeuna Bapak rek ngalamar ka anak parawan mending balik ya Pak ulah maksakeun ieu dengekeun Bapak mah teh can disenangkeun hiji kitu kaduana ayeuna Bapak rek nyanung tapi pikirkeun ku Bapak ari aing geus kawin acan ari Bapak hayang dua aing can kawin-kawin kabina-bina teuing teh kolot teh jang moal pati-pati kieu dewek lamun teu dititah ku indung si laing cing percaya jang ka indung si laing cek si laing tadi indung si laing teh setiarageun istri anu sajati tanum apa leuwih apa teh lain si laing tapi dewek aing nu apa ka indung si laing teh sinung si laing teh meles aing dititah nyanung ka atohna eta mah teu mararuksin teuing bina-bina teuing babatok sia cing aing rek digolep heula le coba sia deui cempe wae goblok lain bantuan aing teh bantuan tinggal itu Bapak mah kitu pokoknya ka emak teuing kumaha aing naon si merong sia nu melong goblok namina teuing sia teh oh bayangkeun ku pandayagan satuju Bapak aing nyanung tuh dengekeun ku sia engke malah mun Bapak aing ngigat tong dikenangan geuleug aing nah kolot-kolot-kolotok meunang dina ieu dina muningning heeh da bina teuing tulungan tulungan si dawala naon deui si goblok tulung
Naon teh? Naon Kang? Tolongan. Laur Kang di leuweung ge bisi jurig Akang teh. Hah? Bisi jurig teh. Goblok jurig sih teh. Teu sieun aing mah ku jurig teu. Lain teu sieun teh sieun pikasieun Kang. Pikasieun di mana nyaho di mana si jurig pikasieun? Sihungan dina TV urang. Di mana? Dina TV lah. Eta mah film baba. Sia teh tahayu jurig teh eueuh lah. Nu maot mah jeung jurigan. Mata kaing mah teu percaya ka jurig mah teu sieun sabab sia pernah teu ngadenge dina berita telah meninggal bapak anu karena telah dicekek jurig. Eueuh aing mah lamun kagilas beus loba. Mata kaing mah sieun keneh ku beus daripada ku jurig. Tolongan. Teu teu sieun aing. Apa ge jeung sieun Kang? Nah, sieun ku itu bener ge. Teu teu sieun. Tolongan. Ada sieun itu. Lain sieun tiris goblok cenah. Tolongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sing lar atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nu di darat una jaya nu lingih di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem amingkem. Amingkem. Balalager jurig di dieu. Bawa jurig di ditu we balalager. Sok mari kota. Bah! Tarasa sia. Tolongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqah ya. Sima aing sima maung. Maung sieun ku aing. Aing ge sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler. Maung ka kulon aing ka wetan. Maung ka luhur aing ka hadap. Alhamdulillah teu papanggih jeung maung. Selamat. Selamat we. Bah! Terasa sia. Tolongan. Ieu mah lain jambe nu teu mati lain. Naon atuh? Juringna budeg. Ulah, naon ka dieu si teh? Nya si eta mah itaeun gerak kangen ka aing teh. Ya eta. Naon besti? Oh. Eta ya sora dengikeun euy. Sora naon teuing? Pika keueungeun. Heuh sora demi Allah pika keueungeun. Belah mana belah ditu? Hah? Belah ditu? Belah mana? Ditu. Ditu? Heeh. Belah ditu. Keueuh goblok kieu teh. Nu bener demi Allah ayo. Demi Allah keueuh. Muring ka puluh-puluh teh. Ih. Belah mah dengikeun lageurnya dengikeun. Asli na demi Allah. Muringkak bulu punuk teh sia. Lain bulu punuk wae nu muringkak teh. Bulu nu lain ge muringkak. Bulu naon wae tah? Belah mana belah ditu udah dengekeun. Aslina dengekeun baba teu ngomong wae sia. Belah mana Allahu Akbar. Sia na jempe bebe. Diam dulu dedeknya. Belaman Allah. Goblok sajeng nyeduhan ka di teh. Tenang, tege garing. Lain garing geuleuh sia teh. Geuleuh. Ya eueuh.